Itu baru dak rek kamar nanya jam sekieu mendingan di jalan angker. Dang rek kamar we kieu geus peuting lain wayah. Pada nyandak mobil mang tadi ku bapak direntalkeun. Nya jang kade amang mah ngabejaan ngalep ka dieu teh jalanna serem angker. Ah, ku bener mang. Amang geus ngisiran urang. Peh, baik yuk orang jadi sieun merinding. Ye, nya baik di imah nya urang carekan ku bapak urang. Ayo geus buru, si amang eta mah nyieunnan bohong. Geus ayo tuh, ayo. Ayo. Udah tehnya di bejaan teh teu percayaan keun we ke anu nembongan kop mere. Maneh ngisap nih. Dih, naon urang mah gitu. Mana masih nyieunnan urang. Apa maneh dia ngusap? Iya, kamu urang mah. Itu satu. Apa bener tadinya omongan amang-amang teh? Bener omongan sama mang tadi. Naon tuh aing mani naon? Ieu suku aing katincak. Wah, kira-kira sadarna. Emang ngomong tadi ketincak mah. Ayo sebelah. Ayo lah. Tuh ya cek aing bener aya bodas. Bener. Ya cek aing bener. Bener. Ayo saya orang naik mobil. Ayo. Kalau akan naik, itu asa ngelol. Orang ngelol. Pek naon gitu nyekot mobil. Tah pek. Kurang geus dikumbahan.